Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan video-video saya. Ini video lanjutan yang kemarin kawan-kawan di part 1. Ntar kita lanjut ke part 2. Terima kasih. Hura-hura terka beneran ulin teu para rugu didinya nyawa datang. Masya Allah ai kitu mah urang teh keur umrah, urang keur munggah haji, urang keur silaturahim atawa urang keur ngaji mah komo beuh. Haji Pendi cenah paeh. Di mana paehna? Di lapangan bola. Keur naon? Keur mamaca. Aya mamaca di lapangan bola. Tah, eta kumaha maksudna? Yelah diperhitungkan maksud orang lah cek ulama geus kolot mah besi suul khotimah. Nauzubillah min zalik geus kolot mah geus mendingan randapan diri orang teh beuh keur ngora teh baheula acak-acakan aing geus kolot kieu malah geus babalik ka Gusti Allah dipeakeun umur aing deuk pake ngabakti ka Gusti Allah. Pepeskeun tah tipi ganti lain bebeneran ganti teh lain ngelanti baheula nonton TV jasa kikieuna bae horengan kumaha lamun eta nonton TV teh kaitung loba jasa aja poho ka Allah goflah eta teh ngaranna beuh meureunna ditimbang amal aing goflah loba jasa ampura Gusti geus teh hayang-hayang umur geus kolot teh Gusti lah geus sampurakeun abdi Gusti baheula popohoan ka Gusti teh geus kolot pa kitu ulah aju boga rencana-rencana segala naik kuda di puncak dulu budak ngora make kacamata hidung, lepis hidung, kaos hidung, sepatu hidung, jurig merentah mah nurutan goblok merentah aki-aki tolol aki-aki mau ulah kos gitu guys bebejakan ini dan ini orang malah jaga sekolot guys atuh orang merekreasi di harapan imah bae ya tuh aya warung urang ka warung mah ngahutang lain tobat gedean hutang teh jadi urang nyadarkeun diri anu bisa nyadarkeun ka diri urang kecuali urang anu karunyaeun ka awak urang kecuali urang karunyaan atuh awak urang teh jak kena bontot rokok bae ge panas seni kembang api bege panas kumo engke di akhirat. Masya Allah ulah coba-coba geus urang nyadarkeun diri urang ku urang nyadarkeun awak urang ku urang nu karunyaeun ka urang kecuali urang urang sadarkeun awak geus nutur-nutur hawa nafsu malayang geus anggeus. Tah etalah kunci kesuksesan yang akhirat adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bersyukur minggu ieu orang bisa kumpul ngaji sakumaha biasa. Sanajan batur mah nu kakaler ka kidul kawetan ka kulon. Wallahu alam minggu hareup mah wallahu alam. Ieu mah minggu ieu beulanan. Minggu ieu mah urang alhamdulillah aduh boga rencana teh kiai isin aja minggu hareup aing degaan ulah isin ka jelema mah ka Allah goblok sia isin mah isin ka kiai kos nu nyahueun bae cenah urang boga rencana ka Allah tolol ka aing mah sapira aing atuh teh batal-batalkeun rencana-rencana nunduk ke hotel geus ka booking hotel di Karangbolong batalkeun beuli hotel nabek tah
mendingan ge urang ngobrol jeung Allah bae melalui bahasan ulama. Kadengina mah ieu teh bahasa ulama hasil ijma. Padahal ieu teh urang keur ngobrol jeung Allah. Allah ngainstruksikeun pepencitan melalui Kangjeng Nabi, diuraikeun ku para ulama, dikitabkeun, urang keur ngadengekeun urayan-urayan eta. Ieu teh keur ngobrol jeung Allah. Asli nama urang mantap kudu sopan tungkul. Baru keur ngobrol jeung Allah kan. Ulah robah-robah mun aya mah tihang nyedekeun kadinya tanggeurah. Ha cenah kieu bang urang geus ada nudutan tungtung mah beringas deui bae. Atuh masing-masing bae sih. Tuh mana-mana teh jelema anu sare bari ngaji teh kan sarua jeung kieu ngomong teh nyayomkeun kiai. Ya kiai-kiai kena ngocoprak bae aing mah aing di dieu. Geus masing-masing bae. Teh panjelma teu sopan teh goblok. Lah, sada teu kadeulean ieu mah di luar leuwih teu sopan di luar mah. Tah mah leuwih biadab, ambok. Tapi ulah kehalangan we hes bae masalah. Oh masalah, tawangan ngomong doang teh mah. Itu benang ngomong sih kunaon. Hewan anu normal lain hewan boruan di leuweung di gunung, lain hewan anu ngubrus. Hewan normal mun hayam-hayam kampung, domba-domba kampung, muning sapi onta nu biasa diangon sabihara-sabihari. Cara mencitna ieu tah zakatu kulli hayawanin qadar alaih. Ari cara mencit sakabeh hewan, setiap hewan anu mampu dipencit lantaran normal, lain boroan leuweung gunung, lain nu ngusruk nu biasa we sabihara-sabihari. Nah carana teh eta adalah biqat'i kullil hulqumi, megatkeun sakabeh hulqum. Jadi cara mencit hewan kulit teh kul jame teh. Jadi kulu pardin-pardin hewan naon bae. Manung, ayam, domba, embe, sapi, munding, kebo. Beda munding jeung kebo. Beda zaiti. Ai kebo mah urang lembur. Ai munding mah rada kota. Teh pokoknya setiap hewan anu mampu dipencit dengan normal, cara mencitna nu sah biqat'i kullil hulqum, megatkeun sakabeh hulqumna. Naon hulqum? Ai hulqum teh makhrajun napas, enggon bijil napas kaluar ka jerona. Tikoro mun urang mah hulqum. Wa antum hina idzin tanzurun, wa antum hina idz baragatir ruhul hulqum. Tikoro makhrajun napas. Nomor kedua, mari biqat'i kullil hulqumi wal
kullil mari. Naon mari? Mari teh huwa majrat ta'am, nggon lempang nakadahara. Tah jadi dihayam teh dihayam aya hulkum tikoro. Aya mari nggon lempang nakadaharan beda. Ari hulkum mah makhrajun napas paranti kaluar asupna napas. Ari mari mah kaluar asupna kaluar nggon lempang nakadahar. Mantak mun hayam teh mun hayam cekel tah tungtung deket kana sirahna kana huluna pencet kahareupeun teh ta eta anu di tengah eta kaluar asupna eta nu kitu ngaranna mari ieu ta nu paranti kaluar asupna napas ieu ngaranna hulkum ta eta teh dipencet kahareupeun set keureut sakaligus geura ku urang geus ngumpul tadi hareup set ngumpul tinggal seret sakaligus pegat kabeh. Nah, ku ari mah dicontohan bae mun epeso mah Haji Pendi urang pencit. Contoh doang mah contoh. Contoh. Hese kana mun teu dicontohan mah. Contohan. Nah, kaharepkeun lamun teu dikaharepkeun masalah ngan pesona nu kudu di puter-puter. Kotok huluna ulah sirahna. Sirah ai ka kotok sirah. Ai ka jelema hulu. Eta kan dibalik tuh ka kitu gara dibalik aseupan. Aduh eta sirahna cekel cepeng sirahna beuh sopan jasa ka kotok be cepeng sirahna. Ati ai hulu sia teu make kopiah. Kumaha lalakona. Tah eta hese ngobrol jeung urang kampung mah hese. Hese, mantap Cek Gus Dur teh Cek Gus Dur jelema teh teu persportif. Teu sportif Cek Gus Dur. Kumaha? Tah, coba lamun aya kotok ngising. Kotok ngising. Tah. Eta naon eta? Tai kotok. Nusa? Kotok, tai kotok karana. Jadi aku geus. Isuk pageto isukna ngendog dirinya kotok. Eta naon eta? Ndog cek eta nu sanu aing tolol teh bundur pisan bae aing kan ndog lah di aku aing tai kotok mah piceun tai kotok eueuh nu ngaku tai kotok piceun cek eta isukna ngendog dirinya kok itu apa itu telur siapa saya aja goblok keluar ti bujur-bujur kotok eta keneh tapi teu sportif ta eta pamarentah Indonesia teh kos kitu Cak Gus Dur. Cak Gus Dur teu sportif. Lu ngaku tai kotok lah piceun. Di kamasankeun ieu nu saeut nu tai kotok piceun. Endog da bebe. Bila perlu mun eueuh jelema mah di kantongan ku sorangan. Geus bae. Tah eta teh jelema hawak nu kos kitu. Atuh pasrahkeun deui ka kotok. Eta naon? Endog kotok. Bikeun deui ka kotok. Ya tok, ya sia tok ya. Eta jelema. Bisa ada maknana luhur. Maknana teh luhur. Kaluar ti bujur kotok eta keneh. Tapi ketika nu teu bermanfaat bahkan izin jelema kabeh udah ngaku nu kotok bae kabeh. Tapi di mana aya manfaatna nu kotok ge di aku bae nu urang. Ribut malah, eta mah kotok aing, gedog da nu aing. Bunuh aing ribut hampir nyana gelut silih bunuh gara-gara endog kotok. Tapi itu mah tu tai kotok eueuh nu silih bunuh. Oh, daek sia tak loh jang sia. Gus Dur bisaan ya Allah, ya Rabbi tangis ais Gus Dur. Ya hayam kemudian cekel kurang huluna mun masjid lantaran henteu dikahareupeun teu dikumpulkeun pesona be kurang nu seukeut
digereserkeun lantaran lamun digeleserkeun kitu teh ngan hulkumna doang nu beunang puterkeun ka dieu belah katuh set belah kenca tah lamun geus putus kabeh zakatu kulli hayawanin qadaru alai biqati kullil hulkum ti corona pegat makhrajun napas wal mari majratu amna pegat halal ya aya nu mencit kotok baheula di dieu ngaranna Haji Ayub Jawara mantan boga kotok jalak beureum dipencit ku nyana pegat hulkumna pegat marikna pegat tapi eta kotok masih keneh sasada keneh bae masih kongkorong bari geus tapi biasa bae leuleumpangan asana meureun kotok boga hizib dasor baheula teh teu pae itu buat kan punyana sajam 2 jam endahan babarengan jeung bikang teu kotok jago biasa bae gitu ya Allah anjingna geus deuserian model kotok adu teh kos kitu kotok adu kan sok dipautan pale dijangka eta kejadian kotok adu dipencit sapoe sapeuting hirup teh ya dibawa kan ka dieu ka Abah. Waalaikumsalam. Jadi bawa kotok. Oh, iya. Geus dipencit tapi hirup bae kudu kumaha ieu? Manya aja kawan. Coba dikaharapkeun ka heuh jadi ieu. Mari nangis pegat kabeh, hulkumna geus pegat kabeh pegat bae. Tapi masih kene kieu bae. Anu ukuranna kamari deuk ngadahar daging kotok eta teh eta daging hayam atuh teh jadi mencit deui nu sejen ya eta mah hirup bae nah eta kan lamun diangsongkeun ka urang ieu si kumaha hukumna kiai nu kos kieu tah ieu cek urang can nangis ja kos kitu mah ada ti kumahakeun ieu mah geuning aduh ieu teh dipencit geus dipencit eta kumaha eta kan jarang terjadi tapi aya nu pasti aya sakali geresel pencit putus hulkum putus mari paeh biasa sama kos kitu ieu mah teu nah sakabate pencit deui bae pangeus rek pan ulain teu meunang mencit 2 kali mencit anu ieu mah naukidan lantaran geus sah sama pencit coba naon dipencit sumpungkeun habak oh kitu cenah mencit 2 kali sote nu can sampurna disampurnakeun teu sah ieu awal geus sah mah nu kadua mah tah sakadar taukid ngaranna kada dengekeun bae pencit set ngagolepak moal nangtungna teh huluna geus eueuh eta boga ilmu kula keletik tapi eta kula keletik masyaallah pernah terjadi santri dipeti ngudangkeun kula udah enak kotok 1 geus ulah omong santri bisa ada terima kitu teh baheula mah kolongan cokot kudu aja bisa ante rek sasada deui bener biasa maling teh naon teu sasada tak kotok teh pan ditewak urang mah atuh kanyahoan pan kudu boga ieu mah teu ya Allah tawadu eta kotok sasada beureun dan aya beureun parantina nyaho teh kieu nyaho ngan moal dibikeun geus jadi pamalingan kabeh nyaho kula ge lamun kotok ditewak hayang ulah sasada ya tak kecil jelain surat ayu teh batareka make anu set ka dieu set moal sasada naon teh moal dibekeun ku aya sia tungtung mah engke becenah neuk cobaan kana sorangan kan kanu tatangga isuk mah aya anti da ulah sasada babari teh
nyokot di dapur ka dieu geus cekal moal sasada ka jeung buku mah ge tah mun hayang ilmu eta mere ka aing sia ilmu pantamatu atuh 10 gram lah aduh aya parantina dah cokot ku ada pencit peti pencit nangtung deui cokot nangtung deui teh motok kalau ngomong nya teh engke hendak sorot lah make baterai disorot kakarak ieuna doang nu pegang ieuna encan karak kedasa etik doang kalau ngomongnya ku anjing pencit teh cek jangan teh lain masalah lo omong ieu satan lah kudu masalah pencit aju terus dalalar kalau mente embung aing mah mencit 2 kali kosi masalah mencit 2 kali ge nu teu meunang lamun leumpang ieu makan can leumpang sia bisaan bae sia tak antri yen hukum sorangan goblok dipencit 2 kali desa ya kayahoan nya barang zat langtung bae kieu tah